Jadi resep ngobrol lur. Tuh lur tinu kieu aya jadi bahan obrolan. Cik sana terang anu kieu. Tuh. Kita pergi ngaput karung. Jadi lamun karung dikaput teh jadi bibir belada jeung belada teh bersatu. Bisa nyelametkeun nu di jero teu bisa kalaluan teu bisa aut-autan. No cik cobi namina ieu tuh. Seket pan tungtung nya. Nah, seket. Oh ya Bu, iya na ya. Lagi benang na. Kita namina teh bisi hoyong uning mana pasti setararang sarana kieu teh. Jarum. Mun diantepna biasa-biasa kula tahu saya jarum alungkeun begitu. Tapi lamun ditelaah, diteliti, memberikan petunjuk, nyadarkan diri. Tapi barang masih gede kieu, tapi kegunaan bisa nyatukan, bisa nyelametkan. Coba orang kaji gua ada. Kumaha cenah jarum bisa nyelametkan jarum? Pergi ngaput karung kadar gitu. Jadi barang-barang anu jero karung mal tumpah, selamat kan dituju, tapi kan dimaksud. Yang bisa nyatukeun gitu, ngahijikeun. Jabarkeun. J jaga. A amanat. R Rasul. U umat. M Muhammad. Jadi jarum teh lamun jalma bisa ngajaga amanat Rasul termasuk umat Muhammad. Jaga amanat Rasul umat Muhammad, gitu. Tekanannya gitu. Jadi jarum teh lamun jalema bisa ngajaga amanat Rasul termasuk umat Muhammad. Ngaku-ngaku hayang deko umat Muhammad tapi amanatna teh dipidamel. Kurakuannya hungkul gitu. Sok para saya ngaku-ngaku umat Muhammad. Ari pada malana tadi pidama mau jika nama mali aku. Teu ngakukeun oge lamun pidama amanat Rasul. Nya. Insyaallah tadi ngakukeun oge bakal aku umat Muhammad. Tadi akukeun oge, nu penting pidama we. Amanat Rasul dijamin. Bakal aku umat Muhammad gitu. Jadi jarum teh jaga amanat Rasul umat Muhammad. Jadi namun orang bisa ngajaga amanat Rasul tetap umat Muhammad. Namun tengah jaga amanat Rasul ngaku-ngaku kayak mal jadi atuh. Ya fungsina ngan jelema lamun anu geus bisa ngajaga amanat Rasul, batin teh bakal seket tembus. Bicara bakal nusuk kana jantungna. Bakal bisa dimengerti sebab sidik. Muhammad itu jujur. Anu jujur mah nyarita ayeuna sakieu ge dipercaya tuh. Mal diiming-iming ku janji. Sabab sidik. Jadi Muhammad itu benar jujur. Jadi bicaranya itu bisa tajam tak seperti sarung menembus. Karena anu teas oge. Sabab sidik. Bisa pagar dakwah. Jadi iya mah supaya orang ngobrol dina barang-barang anu cara raket. Jabarkeun ku masing jiwa-jiwa masing-masing. Nikmat diguar dianalisa. Sirama paragi ngaguar jeung analisa. Jadi kutu ku analisa telah betah dina bulu-bulu sejen. Jadi betah teh dina mastaka, dina bulu ieu rambut. Ieu tempat ngolah dina jarum masak. Jadi bahan petunjuk. Jadi jika darat, jika laut, jika kebun, jika sawah di sabuduran imah bakal jadi petunjuk. Senang jadi loba balad walaupun sendiri sok sanajan sorangan tapi loba batur ngobrol. Cobaan. Bukan saya menggurui, ini mah dongeng saya, penemuan saya. Maaf kawan-kawan semua. Assalamualaikum.